urang ge lamun urang merenung ka muriang urang kurang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari mah tus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek kurang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasa nyana adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasa nyana adur-aduran obrot jadi henteu nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah nu biasa na tilok maca Quran ku ari mah di imah eueuh gawe maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunia aya anu ku muriang eta mah urusan Allah matak urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna masyaallah. Ya Allah nyaritakeun ka Kangjeng Nabi tentang negara-negara nu ahlina disiksa ku Gusti Allah supaya Kangjeng Nabi teh hatena tenang ngabeberah ka hate Kangjeng Nabi bahwa orang umat baheula teh ku bangkawarah ting ka rasulna ka nabina teu percaya ke Kangjeng Nabi teh boga ukuran horeng aing macan sabaraha dibandingkeun jeung nabi-nabi nu baheula aya tenang kahiji nomor kaduana timbul rempan deui mun umat nu baheula teu percaya ka rasulna ka nabina disiksa ku Gusti Allah atau tenutup kemungkinan di zaman kaula di mana-mana umat tenurut ka kaula iman ka kaula tumeureun sarua bakal disiksa inggis Kangjeng masyaallah nu mantek ku Gusti Allah dijelaskeun tilkal qura tuh itu negara-negara allati marra dzikruha nu geus kaliwat dituturna disebutna tadi mana hiji Kangjeng Nabi nu umatna disiksa dua Kangjeng Nabi Lut siksa negara jeung umat ilu Kangjeng Nabi Hud kaum Ad kaum Samud kaum Lut kaum Syuaib siksa Gusti Allah masya Allah etalah negara-negara anu ku kaula disiksa umatna cek Gusti Allah nakuswanika kukulan wagung ku kaulan wagung dicaritakeun ka anjeun ya Muhammad min ambaiha tina berita-berita ahlina anu bangkawarah teu iman ka nabina masyaallah lamun urang kuari ka Irak baheula di Irak Selatan teh di dinya lah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkeun di dinya pula lah Kangjeng Nabi Nuh teh diutus kemudian dakwah Kangjeng Nabi Nuh teh 950 tahun tetep bae umat teh bangkawarah jasa teu percaya datang ka Kangjeng Nabi Nuh ditanyaeun kapal di dinya ayeuna Kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal dakwah ka Kangjeng Nabi Nuh kade ieu mah lain sakapal-kapalna yuk nu iman ka kaula narae ka dieu cak masyarakat da sagala jeung kapal di leuweung di lembur kapal mah di laut Nuh beuki edan mah tidinya lah mulai keluar cai blok Kangjeng Nabi Nuh jeung nu iman naik di mana eta Irak Selatan terus ke Tajikistan terus ke Afghanistan terus ke Turki sababaraha negara eta Maroko terus datang ke Spanyol jadi lain lalagaan tama encan aya sejarahna banjir seperti itu datang ke kuari encan aya eta hiji datang ke kapal Kangjeng Nabi Nuh teh mendarat da singgahna di Gunung Judi Ararat
eta pan lain lalagaan lamun datang ka gunung banjir pohara jasa Pak sabaraha negara eta dicaritakeun ku kaula nu agung cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ka umat anjeun mun bangkawara teu percaya ka anjeun teu ngimankeun ka kaula jeung ka anjeun teu nurut moal jauh sarua ya Allah mana deui umat Kangjeng Nabi Hud kaum Ad di mana ieu Yaman deket Hadramaut di dinyalah Kangjeng Nabi Hud dilahirkeun di dinyalah diutus di dinyalah dakwah teu percaya umat dibere angin anu pohara jasa mana deui kaum Samud Kangjeng Nabi Saleh di mana lahir Kangjeng Nabi Saleh di Hijr nu mantak dina Al-Qur'an aya suratul Hijr etalah madain Saleh terus ka Yordan ka dieu dakwah Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam dibere mukjizat sapi mana deui Kangjeng Nabi Lut kaumna disiksa di mana eta Yordan laut mati Sodomi ye Yordan ye Palestina di dieu tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina Israel di dieu aya ngaranna negara atau kampung Sodom di belah dieuna laut mati etalah di dinya Kangjeng Nabi Lut naik ka dieu dibantingkeun diangkat siksaanana taneuh di kaluhur langit ke dibalikeun ka anda Masya Allah bijakeun Muhammad ka kaum anjeun homoseksual baheula umat Kangjeng Nabi Lut alaihis kaum Kangjeng Nabi Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib melanjutkan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam setelah Kangjeng Nabi Musa pupus Kangjeng Nabi Syuaib mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Madian kemudian Kangjeng Nabi Syuaib lahir di Madian kemudian maut di Madian nah Yordan didinya lah disiksa kaum kurang kumaha dicaritakeun ku Gusti Allah nah ialah naqussu alaika min ambaiha ke ieu mah hanya sekilas-sekilas cek Gusti Allah dihareup bakal didongengkeun hiji-hijina nabi-nabi rasul-rasul teh sakedeung deui eta kumaha walaqad ja'atuhum rusulum bil bayinat nyata jelas yakin datang ka eta kampung ka eta negara ka eta ahli-ahli negara nu tadi dicaritakeun rusulum utusan-utusanna ti Gusti Allah lain make tangan kosong kabeh ge bil bayinati dibere mukjizat ku Gusti Allah nu nyata jeung jelas leuleungnya ngahadiran kana mukjizat tapi pamakan liu minum sama sekali teu ngimankeun bima kadzabu ku sebab kakufuran anu nyana geus ngabohongkeun tetep bae tata dina memeh datang rasul kufur sageus datang Kangjeng Rasul teh mawa mukjizat nyana mempertahankeun kakufuran kufur bae siksa ku Gusti Allah Masya Allah bima kadzabu min qabl umat Kangjeng Nabi Nuh teh kufur ka Allah diutus Kangjeng Nabi Nuh mawa mukjizat Kangjeng Nabi Nuh teh tapi tetep bae nyana mempertahankeun kakufuran memeh datangna Kangjeng Nabi Nuh siksa Allah karim kaum Ad bangkawarah kufur ka Gusti Allah diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam didinya Kangjeng Nabi Hud diutus dakwah umatna tetap mempertahankan kakufuran sakumaha memeh datang Kangjeng Nabi Hud sanajan mau mukjizat kufur bae siksa ku Gusti Allah Masya Allah karim kitu kene Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud teh bangkawara teu percaya ka Gusti Allah diutus ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam dibere mukjizat sakumaha kahayang masyarakatna tapi tetap bae mempertahankeun kakufuran sakumaha keur memeh dihitungkan diturunkeun diutus Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam atuh disiksa ku Gusti Allah kabeh karana itu
Nah iya urang di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus sabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadeuleu tsunami teh gempa teh angin teh poek teh gunung teh eta kunaon ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah ngalecehkeun ka hukum Allah geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah dibere hukum ku Gusti Allah tapi nyeun hukum sorangan iya siksaeun anu mantap kurang hati-hati kuari masyaallah rempan das baheula nu mabok tengan di Grogol doang di lapangan Banteng di Jakarta tapi kuari manu mabok di handapeun Tangkalawi hareupeun 5 urang gigireun 5 urang baheula nu zina teh di Jakarta di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di 5 urang baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna aya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngisi nonton film bae deh iya deh kumaha lalakona hese kasadar baru dek jadi wali aya nu ngomong kieu malah mah kiai asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana paremun obat dabo eta kiai pohara jasa masyaallah lain pepegatan jeung makhluk lain pepegatan jeung dunia endahan naon kitu ngaranna nyieun jaringan tapi nyana dek ngembangkeun agama ngembangkeun ilmu moal bisa ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir ilmu Allah mah make jaringan batin ta'alluq galbu urang ka Gusti Allah deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah makin deket makin kapercaya di mana urang bus kadinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh Allah geus percayaeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah lain make jaringan make organisasi gaji supaya loba wow pakai surat undang terus dihubungan capek ngaji kos gitu emang ulah kena kieu kitu lain ulah ngan kena nyeri hate nyeun undangan 1000 nu datang 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90 capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah pegatkeun urusan dunia pegatkeun urusan makhluk eta mah hate ayo bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung ngorenjag bae ngorejat asal gede tongkrong ngorejat kok mau nu jualan tongkrong ngorejat jasa terus gitu tah eta bersih hate garana masyaallah kuari matung ti mimiti kiai nanggeus kos kararia komo pamerintahan haju nu negor ka pamarentah eueuh di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayangna ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya sekat antara pemerintah jeung rakyat sebab lamun pemerintah teh dek urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat dek kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar demo diunggal negara diunggal kampung ayo ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi madak tanya argumentasina ya dijawab ku Gus Dur makana kieu makana kieu kumaha maneh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh diganti ku ari ku presiden urang terkurus sedunia masalah emang presiden urang kenyataanna kos gitu masalah eta ge cak nu lintuh ngomong gitu ge kumaha tak ku ari tidak ada demo bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto. Namun demo bisa tembak tempat. Encan
sampai kadinya mangan direncanakan teu meunang sekat makin jauh. Di zaman Gus Dur dibuka sekat, rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat. Hei pokoknya mah nanya naon beurang penting silahkan di zaman Gus Dur mah, tapi kuari awas demo-demo, awas informasi dan lain sebagainya. Emang kuari gitu siap. Jadi geus teu wani kuari mah nyara baris nyarana bae urang nonton nyana teu bisa dek laporan, lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa deuk kumaha jadina. Kula masuk inget ka dongeng baheula di zaman gitu di India zaman tabiin. Aya seorang pemimpin India Islam harita keur carita pongaranna nyana nyun lukisan bede jeung bagus lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeunna buahan di dinya aya manuk enclak di buah gandrung kemudian bari macok kitu ta lukisanana. Wah indah jasa bagus jasa jeung gede tempelkeun di hareupeun istana raja. Kuabeh punggawa-punggawa mun kieu mah bangsab itu kerabat-kerabat kerjaan wae di istana ningali jeung supaya itu mengomentari wabeh komentarna nu mistek bagus hebat memang bener bagus. Kuari diundang di kalangan tokoh masyarakat geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut. Wah anu teu ngalem kuabeh memang bagus. Kuabeh ngalem jeung bagus. Kuari di kalangan rendah si miskin. Miskin salembur cokotan coba si miskin kumaha ieu terhadap lukisan ieu. Begitu nolo si miskin matu ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh pan. Atuh teu bisa ngadilai nya mah. Ngan aya salah saurang miskin jasa cumplang-campling. Tanya seorang ieu bagus tah si eta. Kumaha ieu lukisan? Cek ulama ieu lukisan teu bagus. Kabeh kaget atuh. Wah, sana dibunuh cenah mah kurang. Teu bagus sakeuna ieu lukisan, bahkan salah. Panggil ku raja. Ke berani amat ieu ngateu baguskeun jeung nyalahkeun. Sedengkeun ieu karya seseorang anu luar biasa. Aya anu ngalukisna. Beureum. Di pelebah mana teu bagusna jeung pelebah mana salahna ieu. Raja ge sarua bingung. Panggil. Coba nyatakeun di harapan manusia. Kira-kira ieu lukisan bagus apa jore? Jore. Si miskin ieu beranian amat miskin. Kira-kira ieu bener apa salah lukisan? Salah. Nyatakeun coba kuari di hadapan masyarakat. Di hadapan penggede-penggede ieu. Kagorengan jeung kesalahan jelaskeun. Cek nyana teh kieu. Ieu tangkal gandrung, aju tangkal gandrungna keur buahan tere dipanen berarti mondoyot. Kemudian ayam manuk mah di mana ge di mana enclak teh tilo konfirmasi heula setiap diencelakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkaleun pasti ngeloy jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk. Nah ieu dideuleuh ku kula tangkaina teu ngeloy. Nomor kadua manukna bangun isinan. Ieu salah ieu ngagambar. Kos kieu teh. Wah kabeh, bener oge cenah sak jabat. Bener oge. Hiji tangkal adu disinggahan ku manuk kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu geus kitu mah. Nomor kaduana gimana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna. Jadi berarti keur macok ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan. Ieu salah raja. Tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna? Ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah.
hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat. Kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat. Di mana bae rakyat mandek encrakna jeung irah bae. Geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban berarti eta teh tangkal anu bangkawarah. Blon eta tangkal burung raja. Begitu ditangkap kula mah tangkal cakna lain raja. Ieu mah tangkal nu blon. Belah ditu nama ya raja. Bisa fakir teh bisa miskin. Ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung sebab di tangkal gandrung aya potensi. Geus di mana tangkal gandrung dienteupan ku manuk kemudian tangkal gandrung na ajeg bae berarti tangkal gandrung teh henteu tawadu. Tangkal gandrung nu hebat mah di mana dienteupan ku manuk pasti kudu ngeloy berarti tangkal gandrung teh gandrung tawadu. Geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas jatuhanana. Kitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat. Cukup gambaran gandrung jeung manuk ge. Nah ieu baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta dienteupan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae ku ari. Boh komo kuari. Kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk. Asana meureun digambar deui hiji deui di dihandap. Di hiji deui di dua di dua tilu opat lah. Dihandap aja lemah opat. Nu hiji mawa kokoprak. Geus aya manuk kokoprakan. Nu hiji mawa tambang. Geus aya manuk geus tambangan bae. Nu hiji deui mawa rante, nu hiji deui mawa peso. Meureun gambaranna kitu ku ari mah tah hendak nyalametkeun gandrung. Boh dihandapna. Tuh baheula mah eueuh dihandapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat. Begitu dipanggil si miskin teh dek disiksa. Aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kehirupan sapopoena. Barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliyaillah. Kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura maka ieu lukisan diganti ku ari mah. Setelah raja na menta hampura dididik ku eta wali ku ari eta dibeuleum lukisan nyieun deui ku lukisan anyar. Masyaallah tangkal gandrung dienteupan ku manuk nu enteup di dieu lain hiji anu endeup enteup ge aya deui nu endeup enteup di dieu loba jasa manuk tangkal gandrung nang ngeloy bari jeung loba. Nah eta tanda bahwa siaplah pemerintah endeup mere dahar ka rakyat berurusan rakyat bari aya dina katawaduan. Urang mah lamun neuleuh lukisan teh salukis-lukis da bae. Urang lembur mah teu nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar. Lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar, lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar, urang mah paling ge jebi nanaonan. Sebab naon do? Urang mah teu jaho lukisan naon maknana naon. Lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham. Urang lamun nya ningali lukisan-lukisan Sufi ti Turki, ti Baghdad, maka harti ku kabehan ge. Lukisan jelemana, lukisan alamna, lukisan luhurna, lukisan sagedegeunana, lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi maka harti. Oh, ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia, hanya mengingat ke Allah Subhanahu wa taala. Jabarkeun ielah sosok manusia kieu, ielah dihandapna, ielah luhurna dan lain sebagainya. Ta eta kaabstrakanana eta lah nu mahal. Nu mantak di Baghdad deh aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar. 100 miliar lukisan. Lain lalagaan lukisan. Mun mangalukis teh ieu naon ieu lukisan? Ieu kareta jeung kareta tabrakan. Masyaallah. Guys, jeung deui balikeun deui. Ieu lukisan naon ieu? Ieu mah jelema. Heeh. Pan ieu beteungna gede. Ieu beteungna gede. Nu ngagedean beteung sa? Tah ieu nu ieu. Oh. Berarti ieu mah zina. Heuh, tang bisa urang beteung gede dilukis. Gendut burung gau bapak. Urang lukisan teh kos sekarang itu, Pak. Masyaallah, masyaallah. Nah, iyalah ku bangkawarahna umat-umat nu baheura mempertahankeun kakufuran.
sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mukjizat kadele kunyana mukjizatna tapi teu percaya atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge urang onam ku ari teu ningali teu hadiran mukjizat Kangjeng kapan Abu Jahal mah ningali kehadiran mukjizat Kangjeng Nabi nyahoeun lamun dicurug Kangjeng Nabi kaluar cai nyahoeun lamun ketika Kangjeng Nabi kaluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di hareupeun ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa kanyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah bakawara bae urang mah ku ari sakadar dongeng ti kiai di berjanji aya dongeng nu matak dieuwekeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah bid'ah dolalah teh kajian di bidah-bidah ge urang nyaho ti berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abdadi walimlah bismillatil aliyah mustaddirun fi barakati ala ma ana lahu aulah terus dibaca ku urang malam macam min hamli terus dari orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Ja'far anu nyieun dibid'akeun ku Muhammadiyah jeung teuing sabab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku urang berkahna luar biasa baca ku urang muludan berkah mah ulah wakaheula berkat nu jelas mah sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teu hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teu ngahormat bloon amat baca kurang masyaallah orang lamun maca وَأَكْرِمْ بِهِ مِنْ نَسَبٍ طَهَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سِفَاهِ الْجَاهِلِيَّةِ وَرَزَيْنُ الْغَيْرَانِ كُهَدُوَانُ فِي مَوْلِي وَأَنِ وَارْوَةَ eta kan ngeunaheun urang oh sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tah dibaca walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhur al mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatul syanifatul munawwarah Abu Abdullah wa kana qadidan jangan kula mah talar kos kitu teh tileleutik geus sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula tileleutik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar tuh lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula ai kula mah nu salah boleh salahkeun kula sagala marhaba sagala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kula lantaran tileleutik baca shalawat jeung berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabelah dina oh indah amat ieu berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku persieun teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat ye teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput dianterkeun haju urang dibere berkat eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah beli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantap sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mukjizat ka beli mobil ya aduh masyaallah kudu mah diminyak misikan mukjizat eta dzalika yatba'allahu ala qulubil kafirin sakumaha nu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangka wala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap
kubakawaran sakumaha umat baheula hatena dicap diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Allah ge nyecap, Allah nyepok ka hate-hatena nu kalalapir salilana kuari. Di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi, di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa. Kuari mah informasi geus lain, di surat kabar lain, di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit ditampung kuari mah di satelit, di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayangnya kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi Nuh bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badeg naon ti mimitin eta baheula nama Kangjeng Nabi Nuh teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu. Weh, aya jeung Jakarta teh sok sararombong mun balik di Jakarta harus sombong. Orang Sulawesi balik di Jakarta aju ka ditu ka imahna ka lemburna aju sok sombong. Ya antara mana aya? Waduh, sombong biasa. Kan dikurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah. Gitu kan? Dikurangan-kurangan coba ge. Orang Jakarta mah gitu. Kulantaran sombong jasa ieu urang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa. Urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta. Ngomongnya nah dikurangan sarua. Aru atang ari akata udah ompong. Siapa orang Sulawesi? Nurutan ya lah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ieu. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diurang ulah nyaritakeun di Eropa, ulah nyaritakeun di Amerika, ulah nyaritakeun di Australia, Asia kuari. Di Asia ge Asia Tenggara ka dieu ka urang. Sipik nah, ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi. Kafir di urang teh palalinter. Janyahoeun di Indonesia mah ulang mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge. Ulah nyaritakeun Muhammad cakna. Marahnya na mulu dan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram kajeun nah eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gedekeun begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngaduk kotok mabok dinyana aya ngaduk kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeunana tandingna aing budak muludan kotok aing peucit ku sia hebat jawara kan beres nya mujid embe mujid kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun wah luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya mah muludan doang cek nana ngaduk kotok deh kotrek Eta mah geus itu jawara di urang. Nu sakitu ge geus alhamdulillah teu meunang kasuat-suat di urang. Nah, ieu kunaon ieu? Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi. Yahudi nu aya di urang teu iman. Budak Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh, yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diceplok ku Gusti Allah. Seakan-akan geus teu robah. Lamun urang nyeun kwetansi kemudian make metre ceplok jet geus teu robah deui ketika aya perubahan sidang menang urang sebab geus aya cap yatba'ullahu ala qulubil
mentak urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu kazamanan para sahabat para tabiin teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi, teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat. Tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus teh iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah. Demantak urang muludan teh muludan keur aya di surga sebab nyaritakeun ahli surga. Teu pernah urang teh karambanan kabarengan urang ka zamanan ka Tuan Abdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali nyurusup ka jero hate urang komo mun nyaritakeun karomah para auliya Allah urang cinta teu kabendung ku urang di bidah-bidah Wahabi bang. Apa itu? Boh nggak bidah-bidahnya mah kahaul-haul Tuan Syekh kahaul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Boleh hese-hese sia ngabidahkeun. Geus sia aing mah aing bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Siang ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna tumanggihan kulan wagung kana lolobana manusia minah dintina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum?" Lain takaula pangeran jen. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei, rek nurut teh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyaan mana di parentana teh bakal nurut? Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti. Di mana abdi engke ke alam dunia ke balik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hege tuh. Tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari. Tek Ahok teu iman. Si siang-siang melingseng teh. Cinglu teu iman. Insyaallah stegwan teu iman. Loba jasa. Si enci teh ari iman. Eta kabeh kata ari iman. Nah ieu lah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian. Yauma akhdil misak dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur cek Allah Islam inna dina indallahil Islam salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah madini tetep qodoan malaikat ge wah si mah qodo deui ka jeung kuku mah ge masalah geus lah ta eta tidak puasa alhamdulillah puasa zakat haji malah di Indonesia memunggah haji itu antrina luar biasa. Sadunia paling antusias haji Indonesia. Pakistan ini 2 Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabaraha triliun beureun lantaran nungguanana urang kuari ti 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 23 tahun. Beuh lain lalagaan. Berarti antusias jasa kan.
pohara geus kajian Pak Hegi aing geus daftar wah masalah geus cenah teh masalah eta kan sangat antusias berarti kan ndek ngabuktikeun golu bala syahidina nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantak ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuari ieu keur di sorga ieu kan manya di sorga aya tukang uduk sagala aduh Gusti ujar tukang uduk tukang sate sorga kos kitu amat sih maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam arwah ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min tah nu neuk ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nu geus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir-kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalir janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus nu penting salametkeun urang sing hadet niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun wa ma wa wajadna aktsarahum lafasikin jeung sanyana wajadna kaula manggihan agung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan fasik cak Allah kuari mah Tangerang we sakabupaten Tangerang aya sabara kecamatan satu kecamatan aya sabara desa sadesa aya sabara RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barang dihitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunna anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na, nu qomatnya na, anu berjamaahnya na make sapeker deui geus lobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bas bareng di deleunya anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wa wajadna aktsarahum lafasikin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkan iman Islam sehingga iman Islam urang kabawa maut di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalawan sebab kangjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samangsa dan batanya Zakaria dan bunuh apa sabauna alpan 70.000 wa kutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiati alfin apa 700.000 agama gola atawa kaya oleh ngucap ya rab inta wistutu ya gaul waral hafiz lalu diriwayatkan sebagai hafiz Abu Nuaim kunik Abu Nuaim annal fasaqata
satuhuna pirang-pirang kang basak lamma qatalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-Akbar ing Ali al-Akbar wa labal Husain tegasana kesina Husain talabu Zainal Abidin maka nyuprina ya fasaqah ing ki Zainal Abidin alladhi huwa 'ala al-asghar kang utaya Zainal Abidin iku tetep ingat kang cilik liaqatluhu depan yang tangga bunuh ya fasaqahu ing Zainal Abidin fawajaduhu maridan maka nemulah ya fasaqahu ing Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu ing Zainal Abidin wa kana ummuhu lanana apa umur Zainal Abidin hina kutilu waktuna wahina qatalu akahu waktuna mataini ya fasaqahu ing dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut 13 tahun sumanhum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausane mangkono ing dalam sausane mangkono talab bimuddatin kalawan samasa wa hamalu rasah lan pada naranggung lah ya fasaqah ing sirahe akha ila Misra maring negara Mesir fi masyarih ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahid ya akha qariban dari parak min mujratil qal'ah saking mujratil qal'ah min Misra saking Nil Misra kama raituhu kaya barang kang ningali sunhu ing maktuban ingkang ditulis ala gabrih ing atase kuburan akha bi khatin grim kalawan tulisan kang dingin nuluikeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksra ka putra-putraan etik ye diriwayatkan bahwa senyanya kalakuan dibunuhlah sebab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deh 70.000 manusia ahli Allah masyaallah wa kutila jeung dibunuh bisa babil Husain ku sabab Sayyidina Husain sabumiyati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deh soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh jeung teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa nuantak di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir urang Irak mangsa Irak Iran Persia teh negara-negara kuno teh baheula agama gola indah waral Hafidz Abu Nuaim Kiai Hafidz Abu Nuaim nyarioskeun annal fasaqata saenyana jelema-jelema anu buang kawara nu para rasik begitu manehanana ngabunuh Ali al-Akbar putra daripada Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar kuburanna di Iran Ali al-Akbar aya Ki Ali Murtadha aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran rajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ye ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduhu cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggalkeun harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Alil Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep anu mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sinali ti sana ka Sayyidina Husain ti Sayyidina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya Sayyidina Ali mayoritas Sayyidina Ali Sayyidina Husain Imam Zainul Abidin eta Imam Zainul eta tah masyaallah nu jana salapat sebab harita waktu keur diberono dibeakeun kabeh zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriang berarti muriang teh aya manfaat
muriang aya mangpaatna ongkos du kamari ieu teh kapal saurang teh keluar kapan pasporna nyana mah teu bisa. Nah begitu nyana teu bisa kan marah nyana, wah kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kaparagak alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh keluar teh alhamdulillah. Sarajeng nu ojol teh nu ojol sarua bae. Aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh diojol baik bae tuh maneh mah tuh kursi diojol nyana mah teu berangkat. Berangkat. Terjadilah kecelakaan. Nyana alhamdulillah hadena ojol. Tuh kan gitu. Dimantah kurang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati, kemudian kabogoh urang dibawa batur, delekeun aya hikmahna ge di satukangna. Ulah sok marah. Naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mamala. Aya hikmah. Dokter carita doang. Aduh, sia kunaon ngajang jauing amat. Bogoh dibawa batur. Sia elehan amat. Nah, kunaon atuh tadi susul? Nislah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Geus teu daya teu upaya bae lumpat ka dinya. Bagus teh geus. Geus aing mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah. Pasti aya rahasiaan di satu kangenan. Lalaki kos teu boga peler bae. Lah geus kajeun dah peler mah aya ieu. Ajeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Aja sian teu marah, geus moal mah geus aturan ti Lauhil Mahfuz na berarti geus. Luhur ya budak ge luhur. Luhur ya budak ge luhur. Jadi ledek naon ge terus bae, geus sabulan 2 bulan 1 tahun bener. Aya ceng. Acing bangunna ieu, can boga pamajikan. Encan. Ieu milu ka ditu. Ka mana? Ka imah adi teh. Aya naon? Teu aya bae ka ditu. Daek aceng tadi dia sagawe-gawe bae aceng. Oh, teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres. Sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupanna. Mungkin inilah rahasia Allah. Atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa. Ye emang kumaha gitu. Terus ka dieu main mata adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapana Neng. Neng kumaha mun dikawinkeun ku Abah? Kasaha? Aya Abah boga pilihan. Saha Abah anu embung. Oh eta embung mah maksa Abah mah. Aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka Neng nu hayang ngalamar saha anu embung. Geus 3 embung bae. Aya Neng si ieu embung bae hayang ka saha? Itu. Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing tidak bebersih dibayar ku aing horenganan. Waduh buaya makan tanaman. Tapi beureun geus rahasia Allah geus lah bapak geus hidup bae nu penting bahagia bae atuh ya rumah tangga geus masalah geus. Ngapaman penting bahagialah di dunia ieu jamal kebal sia kadeurna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah karim pokona mah geus nuhun urang budak rahasia Allah asal urang sadar. Aya urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mus mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah urang dibari panyakit sodmatil ulana sabar ti Allah itu saran mah masalah ngan ti Allah sadar urang teh ta eta teh sodmatil ula Allah bakal naikeun derajat. Urang leumpang ya, begitu urang leumpang ditajong, boblok ka batu teu neuleuh meureunana. Cak batu emang aing iraha neuleuhna. Jadi mati balik teu neuleuh. Sia kunaon nyarekanna aing cak batu. Eta sodmatil ula urang ngarasul teu bagus. Tapi lamun urang ditajong, masyaallah, alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ka batu pa ieu. Geus Allah naikeun pangkat. Ieu eta sodmatil ula, muriang urang.
bos kok anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarak sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae pan ieu kakarak kadenya ku ba Allah deuk naon deh atuh geus beak sagala ta eta mah teu direken tah Bos gitu mah teu direken ka Allah. Jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masyaallah. Tah lamun urang boga kabogo, segak ku batur dikawin. Alhamdulillah. Bisa nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus nang Allah. Geus nang Allah, geus kumaha. Pasti aing kajian ku kumaha digantian ge ku Allah. Ya, aing mah geus yakin biasa. Bener menang satahun teh ya. Aya. Saya can kawinnya. Yuk kalau murahin. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat ai bae leumpang. Hayu atuh berangkatnya na milu ka lemburnya. Masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Aya jahe. Masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya. Mantep. Geus lah geus masalah geus. Sia da ka dieu. Masalah geus. Barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun. Si ada ekmek ajen lah, sugan pendek umurnya nak. Ebrak angel kapaeh deh. Ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur. Ngan dibalik eta masih aya hikmah. Pokoknya Allah mah gitu bae. Nah iya Imam Zainul Abidin Muriang dibunuh wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat masyaallah karib tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasanya na adur-aduran obrot jadi henteu nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah nu biasana tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunia aya anu ku muriang eta mah urusan Allah mah urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna masyaallah cuman urang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho wali Allah nyaho ieu muriang kitu maksudna ieu sugih ieu maksudna ieu teh boga jabatan ieu maksudna artina maksud teh aya anu cilaka aya anu bahagia geus nyahoan wali mah nyaho diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet oh ieu ku sabab susah bakal salamet nyaho tah aya anu sugih nyalametkeun anu sugih nyilakakeun susah nyalametkeun susah dibere terbuka ku Gusti Allah wali Allah mah dak ngan teu meunang nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum qadaluh dulurna Ali Al-Akbar dibunuh. Nah, sanggeusna dibunuh, sirahna dipotongkeun sirah. Ceger. Biadab da urang luar negeri. Ulah aya cak nya turunan Kangjeng Rasul, supaya putus. Disikat habis. Eta sirahna dibawa ka Mesir, hibasyadihi gabiban min majratil gal'ah. Di kuburan para jelema nu maut syahid min Nil Misra. Aya dinya deket min majratil qal'ah kina bengawan Nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nil kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Mashhad
masa harga tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya dikubur. Oh, orang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara. Di Mesir mah geus pohara, ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di pohara jasa sampah di mana-mana. Eta urang ziarah ka kuburan Imam Syafi'i, belah dieuna teh jajaleunna Imam Waqi'. Ziarah cukup di jalan bae. Lantaran kotorna pohara. Ahli Allah teh, ahli Allah, lo bajasa di Mesir, tapi kuari teu terurus. Bentukna mungkin keur bentuk demo. Eta di Al-Azhar, di Al-Azhar ambalaya sampah-sampah. Meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep. Boh atuh dibersihan mah gampang di Mesir mah. Sadaekna ditut lapangan, dibeulum dan lain sebagainya. Bentuk demo ti masyarakat diantep. Bangawan Nil ge geus teu terurus. Terus bangawan-gawangan nu lainna kan non kitu ngaranna solokan-solokan anu ti bawangan Nil sampah hideung caina. Kos kitulah ala kadar cerita Mesir jeung ieu sirahna dikubur kitu di Masyhad eta min Nil Misra kamar tu ayat tulisan dakhatin qadim wa indahu rasul Said Zaid wallahu a'lam bissawab. Allahumma ya qadiyal hajat Allah